Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Ginu jejer, ieu carios dumasartina carita nyata, nu kungsi kajadian di hiji wewengkon, sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian ke-14. Atuh ariti Majalaya maah deu keut meureun jeung Kidalimin, pan sarua manehna ge urang Majalaya, Kidalimin nu kungsi guguru tea atih ulah ka akuring gening, enjum, Aki Mursid, bari ngareret ka Abah Jumena, kituna teh. Puguh eta pisan nu jadi pasualan, pangna yeu si Sujang datang ka dieu teh, aya sangkut paut jeung si Dalimin, ke aya naon kitu. Kumaha maksudna? Aki Mursid, panasaran. Sok kaynya carita keunjang, Bah Jumena, ngareret ke Adarma. Atuh, derek Dekwi Darma, nyarita keun naon rupa kajadian nu tumiba ka adirina, nu dilaku keun ku Dalimin, sakalian wi dicarita keun, prak-prakan jeung talajak bejatna Dalimin, ka Aki Mursid, guruna Dalimin.
Tah kitu ki, laku lampah dalimin teh, estu samena menanaker, tos teu ngalarung lepat sareng dosa, kajahatana ngabalukar keun seueur jalmi nu katalangsara, harta banda nu sanes ge, pami anjeunna hoyong maah langsung widicanda, kitu ki, Dharma, mungkas caritaana. Sajongjongan maah, Aki Mursid teh ngahuleng miraga meneng, sabenerna manehna geus ngadenge ngenaan talajak muridna nu murtad, jiga kitu teh. Bener ceuk beja atuh, paingan baheula oge teu pati merean hate Aki teh, basa mimiti kadatangan Ki Dalimin ka imah, nu niat rek guguru. Aki Mursid, nyeritana bangun wuka duhung, geus nurun keun ilmu ka Dalimin. Pokona, si Dalimin geus lain antepeun, encit. Lain ukur kana harta banda wae kajahatana teh, ka pamajikan batur oge, mun sok manehna hayang, pasti dicokotna teh, mun salakina ngahalangan, pasti bakal dirogahala, malah nepi ka adipaehana oge, bah jumena, ngilumairan. Kieu atuh ayeuna maah, ujang cicing wi diteun Aki, salila saminggu maah, ku Aki urang gembleng, dasa benerna maahna awak ujang oge geus nyampak ilmu maah, ngan tingkatana bisa asak, hampir sakabeh ajian nu dipiboga ku Ki Dalimin, ujang oge bogapan, tah ku Aki ayeuna urang asa keun. Bari sakalian rek ngawirit ajian pikeun pangapesan rawa rontek, sabab ukur ajian eta nu dina diri ujang caan aya maah, Aki Mursid, ngajelaskeun, panjang lebar. Tah kitu geuning sujang, hempek wi ayeuna maah di dieu heula, kemuun sagalana geus kataekan, samemeh mulang ka Majalaya, pomat ka imah abah heulanya, ayeuna abah rek mulang heula, ceuk bah jumena, papadon ka Dharma, saterusna sanggeus nitipkeun ka Aki Mursid, tuluy wimanehna amitan, mulang ka alemburna. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur deui, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpuh gemaos sieu maah bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge nu resep cerita misteri. Mangga danggukeun leuweung larangan di channel Mang Augustin.